lamun urang nyaritakeun sia nyaho ke Ki Zaid nyaho, tapi ketika nyaho teu kagambar di jero hatena saksi palsu nu kos kitu. Ketika urang nyaritakeun sia pangeran sia saha Allah di mana ayana nyaho teuing aja sia teh cak saha eta pangeran Allah ma aing ngomong pangeran teh Allah tak ieu jelema nu kos ieu pinarakaeun atawa aya sia pangeran sia saha Allah cak saha sia cak kiai Habib ge ngomong cenah pangeran Allah tah lamun eueuh Habib nu ngomong mah meureunnya pangeranna patung meureun ieu ge picilakaeun syahadatna can kagambar sedengkeun syaratna syahadat baqa usuratil musahad fi nafsil musahid tetepna gambar kagambar rupa nu disaksian ku urang di jero hate urang nu nyaksian ketika urang maca asyhadu an la ilaha illallah kudu kagambar sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu mustahil di Gusti Allah aya 20 nu jaizna hiji kudu kagambar sedengkeun eta eueuh pelajaran kitu di SD di SMP di SMA eueuh dek modal eueuh mantak lamun teu masantren deui cilaka sia mah sakola datang ka SMA dikerebekeun ka neraka dijamin ku aing cak aing ka neraka babarengan jeung camat lamun camat teh ngaji tapi camat urang mah make kopiahna ge mancrit bagus berarti ngaji sebab urang Sundanya tuh sia hade teu ngaji aing nyampaikeun ka sararia supaya di akhirat henteu kasalahan nitah ngaji aing mah supaya nyaho ka pangeran besingka ditanya hei Haji Uci ulang siap tukang naon di dunia magahan ngaji pernah henteu disampaikan bahwa sekolah SMP SMA bakal ka neraka pernah saha sakrina Habib Salim aing mah babari baik wae diteangan ka di akhirat Beb sini pernah kan saya cerita iya pernah iya udah selamat aing jeung Habib Salim ka sorga Habib Rozak milu Masya Allah iyalah syahadat lamun urang can kabayang eta ngaji teh kudu ka Cilongok kajina di Jakarta loba habaib loba ustad loba kiai Tangerang di mamana ta ajian tad sini kenapa saya belum mengenal Allah nih oh iya sini Allah itu sifatnya berapa lupa saya juga ustad belum sah kok ustad bisa lupa gitu proposalnya belum turun nih Ustaz proposal mah pohoan ka sifat 20 bego tau Ustaz Masya Allah datang kaparohan gitu dari syahadat kudu kagambar maka Kangjeng Nabi dakwah terus nyampaikan syahadat kalimatun thayyibah terus ke anak cucuna sampaikan ke zaman 461 yakni Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari keturunan Kanjeng Nabi nya. Tadi geus dibacakeun manakibna. Begitu lahir tanggal 1 Ramadan nya nama geus teu daek nyusuh puasa. Jadi anggeran di negeri Irak asal Syekh Abdul Qadir teu daek nyusuh isuk-isuk berarti tanggal 3 Ramadan. Ti orok nya nama puasa, ti orok kuarieu di urang kumisna sok badak kieu teu puasa. Sabalika Syekh Abdul Qadir. Insyaallah terus Abdul Qadir gancang cerita nabe umur 12 tahun nyana mamawa sapi ngangon sapi milu cak sapi ma khuliqta li hadza ya Abdul Qadir maneh dijieun teh lain jangan ngangon sapi ka aing sia mah sapi ngomong kata Abdul Qadir umur 12 tahun urang mah umur 12 tahun kiih can lempeng bengkok kene komo awewe mah irha lempeng na meureun iya Abdul Qadir 12 tahun sapi geus ngomong Masya Allah Karim tidinya bebeja ka mana mak kunaon sapi ngomong ka abdi cenah abdi mah lain jang ngangon sapi Masya Allah cak mana aja udah kumaha tuh kuari keneh mah abdi mah hayang masantren ka ditu ka Bagdad teu bisa katahan didereklah oleh-oleh 40 dinar diteundeun di dieu di kaput berangkat hijinya sing bener anjeun teh ulah ngabohongnya muhun tengah perjalanan rabeg ngaranna aya begal datang cokotan ku begal kasih tanya hei budak mau naon sia mau duit cenah sabar duit 40 dinar potongan sia mau duit kos kitu moal teu percayaan aya deui begal nu hiji deui hei budak mau naon sia
mau duit seberit 40 dinar lah, oh itu mau duit unggal ditanya bebeja kabeh ngomong aya budak cenah teh ditanyana narengteng bae heueuh pugu aing nanya heueuh pugu bebeja ka kepalana dibawalah ku kepalana saya sia ngaran Abdul Qadir mau naon sia duit seberit 40 dinar dina naon ditendena tah cek coba kuari Habib Abdurrahman Bib bawa apa Bib sarjana ada juga uang buat saya can kataekan kok mau Habib Rozak mah Bib ada apa di pajak di Samsu sekian musuh Amin Rais ya Masya Allah nah eta begal lain kunaon aneh budak segede kitu kena lantang iya tengah bohong ditanya Aisyah iya bisa bebejak iya aing mah can nyorang bebejak setiap gue dibegal ku aing can nyorang terang-terangan kok sia terang-terangan amat iya menang pitu hati sa emak kumaha cak emas ya cak emak kula isuk-isuk nonton TV cenah sianya sore nonton TV-nya mentak aing blon sarojeng maing tah eta mah orang Cikupan kos gitu aja kuari ngarembet ka Cilongok malah gedean di Cilongok TV-na boga emat teh tah deuleu Mas Abdul Qadir ceng ulah ngabohongnya mun aya nanaon bebeja Masya Allah indah cak begal teh sia ka emak bae nurut komo ka pangeran meureunana aing mah boro-boro ka emak ka pangeran ge ieu geus teu nurut sia di ka mana ieu ceng rek ka Bagdad rek naon rek masantren eta kadi ceng dieu naon kula rek milu bae milu ka mana ceukna garong si milu milu sekian gula milu masantren itu teu naon sok lah maca syahadat lah di syahadatan dirinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah di beat ku Syekh Abdul Qadir Syekh Abdul Qadir na umur 12 tahun geus ngabeat eta naon begal jumlahna 100 milu masantren ngan tengah perjalanan lantaran kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir maka nyana titah terus ke pesantren Kiai Hamad didabas titah ti heula lantarannya nama titah tapak ku ku Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam eta nu 100 teh begal jadi wali kabeh aing mah babari teh jadi walinya ya camat nuturkeun aing teh jadi wali kadanan jadi wali jadi santri atuh bupati wau jeung aing teh jadi santri kok mau gubernur mah ngan aya presiden geus ngabisik-bisik ka kula Ki Uci supaya mimpin zikir di istana atau saya katanya ke Cilongok saya pingin jadi santrinya Ki Uci ai presiden hayang jadi santri ai RT henteu bingung aing mah luhuran mananya presiden jeung RT nya coba mun presiden ka sorga ai RT ka neraka aja kumaha coba ya ya Allah hanas RT teh digaji hanas ka neraka rugi 14 sama kos tapi RT Cilongok mah ka sorga kabeh lantarannya ngabangun masjid ya hasil RT ya mentak luar biasa teh gara parais ya teh ka sorga kajen gua kumaha sak RT ulah atuh geus atuh nu kolot teh ti heula dunya kabeneran nu pangkolotna Habib Bros insyaallah iyalah syahadah nu mantap syahadah dina ilmu thariqah kabagi dua aya syahadah muayyanah sekedar mengetahui sifat yang wajib terhadap Gusti Allah, sifat yang mustahil terhadap Allah, sifat yang jaiz terhadap Allah. Ketika kita membaca syahadat tidak tergambar Allahnya tapi nu kagambar syariatna, salatna, puasana, zakatna, hajina. Sakitu ge lumayan tangambe ujianana. Kababau sorga. Ai ka sorgana macan pugu ngambe-ngambe. Taku sakitu ge geus alhamdulillah ngan muayyanah tidinya terus Abdul Qadir dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam ceng cicing di dieu nya lamun kula encan ka dieu aceng ulah ka mamana mohon mangga wiridna naon abdi wiridna la ilaha illallah sakitu we sesuai jeung aturanana ti Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam dipraktekkeun setahun sekali datang ke Indit setahun sekali datang ke Indit 3 tahun dididik ku Kanjeng Nabi Qadir alaihi salam cek Kanjeng Nabi Qadir geus cukup maneh geura ka kota ka negeri Baghdad jadi asup ka Baghdad
geus jadi waliun min auliyail. Nah, ya Allah ya Rabbi, langsung guruna Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Mentak kamari ge aya nu nyekelan tasbih bae gede desa. Kukula ditanya, "Aisyah orang mana?" "Orang pondok," cekeun teh. "Guru sia saha ieu tasbih bae?" "Hidir." "Hidir mana?" "Tukang lauk." Budak padu hidir bae. Ya Allah ya Rabbi, Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam teruslah sakumaha dunina manakib ieu keistimewaan jeung kakaromahan Tuan Syekh Abdul Qadir Al